ngaruksak setopok. Tapi nak ya tabona sebut aing naon. Kacang obat keuneun duit teu boga kudu nagih heula ieu mah carita nama keur meuli obat kasih kumis sigan aja. Rok berubah hari aing mah teh dengan diskon. Bayareun. Kasih dua sejoli mangkening poe ayeuna aduh. Terus pinjam. Baiklah kemarin ke Bogor dekat nama. Mir tebuka duit kieu si jabog deh pokoknya mah tanggal 11 teh. Nah, mau kemana kamu? Kamu mau Mana kemana? Aku mau nagih hutang. Kasaha? Kasih itu tuh, nu imahna buah ditu. Apa teh ngaranna? Si Jabog. Heeh. Sarua urang oge. Tujuan. Heeh. Ayo. Kuduaan. Ayo. Sugan sieun kudaan mah. Heeh, bekas geudeun kuduaan. Mun teu mere itu tah aja. Mana ka urang geus sabaraha bulan meureunna mana? Ah, urang mah bang tahun-tahun can dibayar-bayar. Yang apa? Kok nama ayeuna anjing kudu mayar heuh. Kudu mayar. Ditali ku saranana. Jangan nganggu wae. Sarua ka urang oge. Aing mah lagi Lampung sieun bah. sieun ku kumisna. Oh, yuk, kan yuk. Aya bacigana mah. Aya ieu mah asli. Tuh. Salupir lagi aya. Aya jeung pacul-paculna aya. Assalamualaikum. Betul. Waalaikumsalam. Jir, dua sejoli rek ka mana ieu? Dek lagi urang mah ka maneh euy, geus dilat teu nagih. Sarua urang oge. Sok manehna sumayar-mayar sok aing. Kudu eling ya kan hutang. Mau basa-basi lah. Jadi rupiah. Apa teh ieu bulan naon? Bulan April. Bulan puasa ieu teh. Tuh, haram hukumna ge. Buat si cebu ge teu bulan puasa teu bulan naon anggar we nagih moal poe. Moal poe kuliah deui. Haram. Ada teh ngapal urang. Kayang mah tong lagi bulan puasa euy. Hargaan kita nu kieu patuh. Langsung bobotoh teh naon. Ongkos teh paruasa. Aing si aing mah. Paruasa teh sia. Puasa aing. Demi Allah aing. Sok mun teu percaya ka urang. Dieu. Di Bok kenapot goronggong kita sumut sia. Apal kenapot goronggong anu sok ngaruksak setopok. Tapi nak ya tabona sebut aing naon. dieur ieu mah. Lumayan mah sebenarnya aing mah ieu nanya we. Kecida ieu mah. Ya. Tengikeun nya ieu teh bulan puasa. Pernah aku nagih hutang ka bulan puasa aja coba poe Minggu ieu teh tuh. Betul ge libur, poe Minggu mah. Berarti nagih hutang kudu libur. Cik ngarti ya sia teh. Jeung kamali ieu mah nu puguhna we bayar moal kitu kira ge. Sakitu perage urang mah. Teh hese teu melang teunina ka anjing hideung geus sia. Mayar moal. Oh, pernah mah kudu mayar. Titik. Nah, ini kasih nanti itu. Terus kalau bulan ini bayar so, dileuwihan poe mah 1000. Goblok teh. Gagal maning son euy ieu mah. Heeh. Ku ya. Nah, nih cara naon tah. Di luhur tinggal. Ada burung nih, Bos. Gimana, Bos? Eksekusi dulu, Bos. Ambil ini burung aja. Ambil, ayo.
lumayan. Sekarang kita wow. Ayo. Kabur. Mau kura-kura ninja aku melakukan. Acan anjing kan. Go. Dek lagi ka mana istilah teh lagi kurang. Sok emang ieu sok. Soya kieu emang. Kita Nah, mau udah jadi Ya, deui urang. Tadi teh kumaha cek urang teh? Kelak. Nah, ini poho deui. di ayeuna naon sia. Tadi kumaha lu cek urang? Jadi jadi aneh lah. Besok. Dak tingali heuh. Di dieu mah aya manuk anyar hayang melong mung. Aneh di dia mah ngali. Empok. Fokeun atuh manukna anyar ieu mah. Teuh. Alah. Sweet. Manuk hayang. Kari mulas warna-warni ieu mah. Geus kira kan? Guys. Anjing siapa maju golok. Ayo, poho. Ayo kan ngalangut,